Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan di mana bae ayana nya wargi-wargi Sunda sadayana teu hilap subscribe. Ayeuna sim kuring bade neraskeun hanca carita kamari nyaeta kasarung kaliang mau carita ieu karangan sim kuring Pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana di mana bae ayana sakali deui teu hilap subscribe supaya channelna leuwih gacor deui. Mangga prung urang kawitanan supaya teu nyangkolong kana waktos. Harita Mang Omon molotot ka cida amokna ka bebe warung, tapi ngadadak ngalieu kusabab di jero imah si Ucil norolong nyamperkeun langsung ngagabrug ka manehna. Bapak kunaon keningan kakara balik pasti mana bapak pasti mana Ucil mah sok mikiran bae ka mana bae bapak teh syukur bapak geus balik kumaha ieu tuh mah ditagih hutang bapak ditagih hutang teu boga duit kusabab Ucil oge nyaho emak teh can dibayar tapi geuningan si bibi nagih bae pak karunya emak pak karunya bapak boga duit itu Cek si Ucil bari neuteup ka bapana bari reumbai Cimata. Harita BNI oge sanajan teu nyarita kusabab bingung. Harita aya si bibi warung anu masih keneh di hareupeunana atuh ngajentung bae nangtung bari mikiran kayaan harita kudu kumaha kusabab bener-bener teu boga duit sa perak-perak acan boro-boro ning 1.000 2.000 atawa ratusan ribu sa perak oge sama sekali teu nyekel. Cicing Ucil cicing ayeuna bapak nurek ngomong keun ulah ceurik sagalana bakal aman. Ayeuna mah tong hariwang pokona mah beres lah, tenang Ucil tenang, cek Mang Omon bari ngusapan sirah si Ucil. Pi bener pamajikan kuring teh boga hutang ari heueuh mah sok lah sabaraha hutangna nepikeun ka bibi kawas kitu patut ka pamajikan kuring kawas lain ka tatangga deket bae kawas teu nyaho kahirupan kuring atuh ceuk sing karunya da pamajikan kuring teh lain teu hayang mayar kuring apal pamajikan kuring teh mikiran tapi dari eueuh mah meureun rek kunaon tapi sok lah mumpung ayeuna kuring geus balik di pagawean sok sebutkeun boga hutang sabaraha pamajikan kuring pokona mah beres dibayar ku kuring ayeuna oge, cek Mang Omon bari neuteub ka si bibi. Harita samemeh si bibi warung nyebutkeun sabaraha hutang BNI. Waktu harita BNI sanggeus ngadenge salakina rek mayar hutang kasih bibi warung langsung nyamperkeun. Kang Omon bener eta teh bener heeh akang rek mayar hutang boga duit di mana akang teh nah bener geus menang pagawean akang ulah ngabobodo akang kuring mah teu hayang dibobodo era lain teu hayang bayar hutang kusabab eueuh ayeuna lamun akang ngabobodo pura-pura boga duit bari jeung henteu beureunan beuki goreng bae ngaran kuring teh akang Cek BNI bari neuteub ka Mang Omon anu keur nyerengeh. Ayeuna mah ka ambekna geusirna kusabab narasa bungah pangharapan hirup senang teh geus aya dina pamikiranana. Tenang ini sing percaya akang kan geus nyebutkeun lamun akang can hasil moal balik ayeuna akang geus balik tangtuna akang geus mawa hasil pokona maulah hariwang
cek akang bakal kabayar, tenang cicing kayak nama cicing jeung si Ucil cicing kayak orang ngobrolkeun sok ayeuna mah bi sebutkeun pamajikan kuring boga hutang sabaraha ka bibi cek Mang Omon. Akhirna mah nutup deh kasih bibi warung anu masih keneh cicing nutup ka Mang Omon jeung putret KBNI jeung si Ucil anu keur nutup ka Mang Omon. Ari total hutang BNI teh geus aya 500.000 dalam teu gede kitu mah kuring moal nagih Mang Omon moal kuring lain teu apal tapi dalam kumaha meureunnan Mang Omon oge apal warung kuring teh warung leutik ayeuna sabaraha sih kauntungan warung teu sabaraha Mang makana kuring haja ayeuna teh nyampurkeun geus 2 poe kuring teh ka dieu nagih mas mere waktu tenggang kusabab apal kahirupan mamang jeung bibi tapi dalah kumaha hampura kuring lain teu ngarti da kumaha berenang warung kuring bawa jalan namun teu balanja barang geus beak kitu akang Omon akang Mang Omon hampura heureuy ulah tegang teuing tadi bibi menik tewas kusabab mamang datang teh tiba-tiba gitu cek di warung bari nyarenge ayeuna mah kaambekna ngadadak leungit saenggeus ngadenge Mang Omon rek mayar sakabeh hutang BNI. Oh sakitu 500.000 menikeun ka ambek kitu bi geus lain nama lah kuring yang ngarti tapi hampura meureunna da pamajikan kuring teh lain teu hayang ngeun mayar kuring apal tapi yeuh kuring tambahan 50 sok tah sing maju warungna sing gede kuring dongkeun ayeuna mah geus bi hampura lain ngusir lain kumaha tapi kuring hayang ngobrol jeung pamajikan ayeuna mah jing bibi geura balik geura balanja arieu warung geus beak mah geura balanja cek Mang Omon bari musiwol ngaluarkeun duit 550.000 nemikeun ka si bibi warung colohok malah lain si bibi warung bae anu colohok bari jeung bunga harita si Ucil jeung BNI oge sarua mikiran sanajan bunga tapi tetap baik bingung tengarti menang pagawean naon Mang Omon sabenerna nepikeun ka bisa mawa duit sakitu lobana kusabab katempo keur ngusiweukeun duit teh lain saukur 550.000 tapi kacidakan dolna nya ari kitu mah nuhun Mang Omon nuhun kuring ayeuna rek balik kuring rek balanja hampura sakali deui kuring lain teh ngarti kaayaan bibi jeung mamang sakulawarga tapi dalah kumaha tapi nuhun Mang nuhun hebat geuningan mamang indi ti lemur teh hasil meureunannya mudah-mudahan bae di waktu ayeuna kahareupna kahirupan mamang jeung bibi sing ngaronjat ulah kawas ayeuna cek bibi warung bari narima eta duit ka cidabungahna kusabab di embohan 50.000 ku Mang Omon geus kitu mah bibi warung langsung pamitan deui ka BNI bari jeung menta dihampura kusabab manehna tadi nepikeun ka ambek melotot nyangka BNI bener-bener jalir janji embung mayar hutang sanggeus bibi warung balik mah harita Mang Omon jeung BNI katut si Ucil arasup ka imah harita BNI oge
teu langsung nanya nanaon deui kusabab mangkarunyakeun salakina bisi capek harita langsung nyieun teh pahit bari nyodorkeun sangu jeung lauk peda anu tinggal sapotong sisa kamari harita geus asak sangu oge anu keur dihaneutkeun ku maranehna. Tah akang ayeuna mah samemeh urang ngobrol ngalor ngidul urang dahar heula kabeneran kamari si Ucil menang duit keur beli beas duit eta belut atuh lain duit da diduitkeun mameureunana moal dahar menang belut loba menang biasa liter jeung beli lauk peda hiji jeung kerupuk tapi kerupuk nama geus erep ayeuna tinggal lauk peda sapotong cuang dahar heula akang Cek BNI bari nyodorkeun sangu sapiring nya tapi meureunana deungeuna ulah nu kieu bae Ucil tah ayeuna mah da bapak teh boga duit cik geura ka warung rek meuli deungeun sangu naon bae oge bebas pokona mah supaya urang suka bunga dahar seubeuh dahareun anu ngeunah ulah nu kieu lah mun baheula mah heueuh meureunana ayeuna mah kahirupan urang kudu beda ini Ucil tah duit 100.000 cil rek meuli naon bae ge bebas pokona mah dimulai ayeuna ka hareupna Ucil bakal senang bakal sakola kawas batur cek Mang Omon bari mikeun duit 100.000 ka si Ucil waktu harita si Ucil jeung BNI colok sanajan tadi geus nempo duit Mang Omon anu dikaluarkeun pas mayar hutang ka si bibi warung acida lobana tapi harita beki ngaranjug kaget bener-bener teu nyangka kaayaan Mang Omon balik teh dina kaayaan beda jaba bajuna oge anu dipake ku Mang Omon harita kacida alusna jeung deui mawa kantong teuing naon eusina can ditembongkeun ka maranehna nya ari kitu mah Ucil rek meuli dengan sangu nu ngarareunah kabeneran geuning ditu teh aya warung sok kaliwatan warung dengan warung sangu sok nempo daging hayam ieu naon teh teh geuningan daging sapi aduh sok abita pisan Ucil teh sok abita bapak sok abita kitu ayeuna Ucil we kinditnya heula mak pak teguan tapi beas kumaha pak beas ek meuli moal cek si Ucil bari neuteup ka bapana beas mangke deui Ucil ulah mikiran beas 1 liter 2 liter mah geus teh jaman deui pokona mah ayeuna mah bakal beuteng pinu kudahareun mas euncem ke mamaneh bakal make baju bakar alalus imah ge bakal gedong sigrong ke mah Ucil pokona mah ayeuna mah sok kahayang Ucil heula dahareun anu ayeuna rek didahar ku urang ayakeun kitu bae urusan hareupna mah tong dipikiran pokona mah ge kahirupan urang bakal beda Ucil cek Mang Omon kacida daria nepikeun ka BNI jeung si Ucil silih tetep tapi kagambar dina beungeutna kacida bungahna geus kitu Mas Ucil teu nyarita deui langsung kenceling we turun ti imahna nuju ka warung sangu anu aya di lemurna anu sok kaliwatan kumanehna sok mikiran kacida nikmatna lamun dahar di eta warung harita si Ucil langsung aju juga eta warung sangga si Ucil eueuh BNI nyarita deui bari neuteup ka salakina akang salila ieu sabenerna mah akang teh ka mana indit jeung deui heran indit dengan saukur 3 peuting merenang ka 4 poe ayeuna tapi geuningan akang moal duit sakitu lobana nyangka bae naon bingung kuring mah akang
kuring digawe sapopoe capek di leuweung oge geuningan buru-buru menang duit sakitu lobana jeung balang dahar sapopoe oge hararese tapi geuningan akang indit tilu peuting kaopat poe ayeuna nepi ka imah deui geuningan mau duit sakitu lobana jeung baju alus kitu jeung eta dina kantong naon akang. Cek Bieni nanya gitu bari nutup ka Mang Omon terus nempo kana kantong anu can dibikeun ku Mang Omon. Akang teh kalabi kala non poho eta teh baju aya emas jeung maneh jeung si Ucil ari baju ari emas nama jeung maneh ari baju mah baju jeung maneh jeung si Ucil engke meuli deui ayeuna mah keur ganti ayeuna sameme urang ka pasar maneh jeung si Ucil kudu make baju alus kusabab poe isuk imah ieu bakal diruag urang ganti ku imah gedong tanah oge di dieu di lembur anu rek ngajual sabae urang beuli pokona mah akang hayang jadi juragan kan geus ngomong akang di lembur moal hayang jadi pegawai kelas batur tapi akang rek ngagawekeun batur ayeuna geus waktuna eta dilaksanakeun ku akang. Ini cek Mang Omon bari nutup ka pamajikanna. Anu bener akang teh lain keur ngalamun da berenang hayang imah gedong hayang loba sawah hayang jadi juragan teh moal bisa saperti ngabalikeun leungeun rek kunaon biayana rek di mana akang sanajan ayeuna akang mawa duit sakitu lobana oge kuring can nempo sabaraha duit anu dibawa ku akang ayeuna jeung modal sajena deui jadi mah teh da moal cukup 1 juta 2 juta atau puluhan juta bisa ratusan juta komo ari hayang gedong mah berenang akang. Cek Bieni bari nutup ta Mang Omon ngagambarkeun rasa kagetna. Geus ayeuna mah ulah loba omong cek akang oge. Sagalana engke ku akang bakal dicaritakeun nu penting sok tempuan ta baju heula emas geura pake baju ge geura pake supaya katempo geulisna maneh teh. Ini ulah jadi pegawai batur deui ayeuna mah geus waktuna nyaneh teh jadi nyonya juragan Omon. Hahaha pokona mah bakal jadi nyonya cantik dah. Heeh kitu tah gara-gara pake ulah mikiran naon deui gara pake akang hayang nempo geulisna maneh ulah make bae baju butut kitu geus waktuna ulang senang-senang. Cek Mang Omon kalahkan nyarita kitu teu ngajawab rasa kapanasaran Bieni anu tadi geus di ebrehkeun ka manehna. Harita Bieni sakedeung ngajenjen ngarasa bingung. Edi ngadengen teu cek akang ge ulah loba pamikiran geura ganti ta baju teh kudu saragam jeung akang manya akang make baju keren kieu ari maneh kalaka butut kitu. Cek Mang Omon ngarencakeun Bieni anu keur ngahuleng kusabab kacida bingungna sanajan bunga nempo kaayaan salakina balik dina kaayaan kacida matak pibungaheuna tapi tetep bae jadi pamikiran gede keur manehna kusabab bingung Mang Omon bisa hasil kitu teh carana kumaha. Harita Bieni langsung nutup ka Mang Omon. Nya Kang keheula tuh kuring rek dipake nya keheula sakedeung. Cek Bieni sanajan rada walah wahuleuh ngomongna harita langsung nyokot kantong dibawa ka kamar. Sanggeus nepi ka kamar Bieni lain langsung make pakaian atawa naon cicing heula sakedeung nutup eta kantong bari ngagerentes dina jero hatena.
naonnya sebenarnya ieu teh baju bener atau lain, penasaran. Lamun teh sebenarnya Kang Omon gawe naonnya geuning bisa ngadadak mawa duit loba. Bener aya pamasan teu nya, ku aing kudu ditempo heula. Cek BNI bari muka seleting kantong anu kacida alusna matak bingung ku sabab BNI kakaraeun nempo kantong anu kacida alusna kitu ku sabab boro-boro mikiran meuli kantong jeung dahar sapopoe oge kacida ripuhna keur maranehna namah. Tapi di waktu harita BNI kacida bingungna geuningan salakina mampu meuli kantong anu kacida alusna dibuka kumaha teh beuki ngaranjuk bae ku sabab dina kantong teh nyata geuningan aya baju alus keur manehna jeung baju si Ucil. Preh teh katempo deui emas gelang jeung kongkorong anu kacida moronyoy koneng mata pikabitaeun geus yakin hargana lain harga murah. Aduh geuningan bener salianti aya baju kuring jeung baju si Ucil, aya emas, aya kongkorong jeung gelang. Ya Allah, ieu teh halal atau haram Kang Omon? Menangkeunana nya sok sieun teh Kang Omon ngarampok. Cek BNI ngagerenteus bari awakna teh ngadeg-deg ku sabab bingung mikiran kaayaan eta. Sedengkeun Mang Omon anu masih kene aya di dapur harita pikiranna inget deui ka negeri siluman Surya Kencana, inget kana caritaan Prabu Maespati. Aing bener geus kapalang carambang ayeuna mah kudu bener-bener beunghar. Anak pamajikan aing kudu senang, aing kudu jadi juragan di tempat ku sabab suatu hari muncek bahasa Indonesia mah lamun cek Sunda mah awal akhir aing teh bakal dicokot, bakal jadi rahayat negeri Surya Kencana. Samemeh aing waktu nari cokot ka ditu kudu jadi rahayat negeri Surya Kencana. Aing kudu hirup senang heula, kudu jadi juragan kaya raya. Lah sabodo teuing aing ulah mikiran naon deui, kudu beunghar, pokona mah kudu berat beunghar di lembur Ciburial. Aing kudu nu jadi pang beungharna. Cek Mang Omon dina hatena ngagerentes kitu. Waktosna kabujeng siepnya wargi-wargi Sunda sadayana cagnya urang cekapkeun dugi kadinya heula. Insyaallah kapayuna urang teraskeun deui tekeng hilapnya wargi supaya caritana lebih rame deui. Subscribe kumahanya kaayaan kahirupan Mang Omon sakula warga saenggeus Mang Omon balik ka lembur Ciburial. Cagnya wargi-wargi Sunda sadayana sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Mangga permios.